Lain Pak, tadi mah mama buat ram di sekolahnya pan. Dahar teh menikmat teh jeung nu gelo. Ih, aing amit-amit aing mah gareleuh dahar jeung nu gelo. Teu jari cipen eta. Teu apaleun, can pernahnya Bapak. Emang heueuh can pernah. Bari jeung teu hayang nyobaanana oge ah. Yeuh rugi jadi jelema teh. Kemah ajaran gerak bakal dideuyeueun. Aya keneh henteu eta nu gelona rek nyobaan aing ah. Eueuh, beak ena mah da. Terus saeutik mina. Nah, jodi jieun nu gelo teh. Emang tina naon eta nu gelo? Tina kalapa atuh Bapak, anu geuning urang teh nya yeuh. Rek nya minyak kalapa, kan kita sok aya ampasna. Tah eta nu gelona eta teh di dahar we ku urang eta teh. Kumaha aing mah. Cik atuh mah euy sakali mah euy. Rada lempeng gitu tah. Galeno meureun eta mah. Galeno lain nu gelo aing mah. Emang geus ganti ngaranna? Tiba heula oge galeno. Pak apa tuh aya gosip terbaru paling hot? Kieu tah aing mah. Hari geus ngobrol jeung emak-emak teh. Pasti nu diomongkeun teh gosip we jeung gosip. Naon deui atuh? Hayang apal teu? Tapi heulah kembae sok. Saeutik mah moal dosa meureun. Manggaan rek kawin deui. What? Piraku sangkilang akur jeung pamajikanana oge. Rukun sakinah panutan urang salerea eta mah. Asa teu percaya ah. Bener, pan manggaan teh kawin teh rek umroh. Apa teh buku nikahna leungit. Jadi kudu kawin deui pan meureun. Anjir. Da lain kitu atuh hayang buku nikah mah lain kudu urang kawin deui. Kari urus-urus suratna ka KUA. Ka oge bijil deui buku nikah anyarna. Teu kudu kawin deui. Eta teh saha mimitina hayang buku nikah kudu kawin deui. Mah hari babaturan mama anu geulis teh geuningan. Saha eta teh ngaranna? Si Eneng eta mah babaturan SD mama. Geulisan saha jeung mama? Geulisan si mama. Tapi saeutik geus kawin can si Neng teh? Geus atuh, boga budak deui. Naon Bapak kepo kitu? Lain kepo. Tadi oge di jalan papanggi hare-hare da papa mempoho ngaranna. Heueuh, kaingetan si Eneng teh. Karunya keur loba pikiran kasalariun cenah. Sieun kunaon cenah? Ngimpi reuneuh bakal naon nya? Alus ngimpi reuneuh mah. Bakal gede milik. Apal eta mah? Ari anu dipikasieuna naon? Cenah ngimpina teh salakina nu reuneuhna. Kabayang pan? Pari Mang Abret teh jelema bener kitu. Jelema bener atuh Mang Abret mah. Da babaturan bapa geus apal babaturan sapaulinan eta mah. Lain omonganana ieu mah. Nyambung. Biasa sok ngobrol jeung bapa oge nyambung. Maksud mamah mah omonganana teh beunang dipercaya apa henteu Mang Abret teh. Oh, tergantung Mang Abret mah kadang sok serius. Tapi da jelemana beuki heureuy deui. Emang ngomong naon kitu Mang Abret teh? Cenah lamun ngadahar keusik jeung semen bijeulna teh imah. Nya moal atuh ari mama. Apa sorangan ari imah kumaha? Aya kentengan, aya pantoan, aya jandelaan, aya kacaan. Cukup ku keusik jeung semen hungkul jadi imah mah.